Eh, ini tante mau nyari rumahnya Nenek Sakti. Yang mana ya? Alhamdulillah, ini mah lobang, belanja banget. Alhamdulillah. Cuy, nasi nggak buka tetangga macam itu lebang ini. Kalau batu mana bala entar menang, orang mah jalan manuk kita menang geuningan. Kok aneh ya teh kunaon sih? Jadi hari inget ke anak ini cukilnya, ayo naon atuh. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nih, warung ya. BLT jeung emang. Aduh, mak. Emang eta ngawan naon? Bi mau BL eta nyawa di desa. Jangan saha. Mau orang jeung BR na teh dua. Orang teu meunang. Kumaha tuh bi? Mang teu meunang. Masa orang ini teu meunang, masa anu keur manuk kalaya meunang. Nenek teh dapat Nenek nggak dapet. Da kenapa Pak RT lah teu nyaho cek mah. Ih, masa orang anu ini jawab kau teu meunang, masa batu manuk kalaya oge loba masna meunang. BR na. Mah si RT teh nya teu jelas. Udah nyakeun tuh ah. Heeh, Ah, jelas. kok orang mah teu meunang sih nya, batur mah anu kalaya meunang. Bibi Koko masih mending, masih muda, nggak dapet juga. Itu Nenek Hati, udah tua, udah bongkok, masa nggak dapet? Masa saya ge udah kayak gini, udah nggak punya, masa nggak dapet sih? Gimana ya? Tapi dulu waktu di kota, nona aku, tetangganya juga pada dapet yang masih Ya. muda. Ya kan itu mah RT-nya kali bener, tapi kan kalau di kampung mah tahu sendiri RT-nya sama aja mata duitan. Orang kalau di kampung mah kayak gitu RT-nya. Jadi beda-beda, milih-milih yang orang kaya baru dikasih. Teuing angeun walu arek dioncomang hoyong teuing da gerawau ari geus wau mah kubona arek dioconan banget suara orang teh nya Mak, tuh tempo. Asya kunaha Itu menang BLT. kira tahan buka dua Ih, nu BR na, ih mah tuh. Teu diberekeun. ini mama Heeh. geus mah tong diberekeun Lu mau berekeun? jeung urang wae lumayan saya HP li Tuh, ini mungkin aku mau dipakai orang kaya. kasih lo bawa omong Ini sih bentuk mah bicarakan ku RT. RT mah eleh ku aing mah tong BBJ sih nya Yang kota sore cenah mah. jam baraha Aing tas meme asar. eme asar mah nya nguheul meureun Ah, maksudnya kan beli wae padang lah, duit menang. bener geus makan ya ulit Minjem atuh HP nanya. kade saulah main eta wae De batur anu menang bansos. iya terno dapet ya bansos Kan tadi kan aya surat nanti si Encep undangannya. tadi Encep bawa undangannya buat TRT Aku menang. serius Heeh, mana? bisa Encep. Encep anak si Bona Heeh, tadi kan serius undangan. ece Heeh, bener serius. Masih jadi tahu. iya aku juga tahu Heeh. ya alhamdulillah tuh udah aing menang mah lamun orang menang mah tuh kok can dipilihkan ke urang eta undanganna Undangan mah waktu itu mana ulaheun biasana kan mana mah kitu jelema burung jelema eta mah kan hayang itu aya hayang nu batur jelema beunghar oge kitu kan mehna mah. belum disampaikan kali Bi mungkin Encepnya kemana dulu ya udah Terna kalau nggak percaya cari aja si Encep mungkin masih ada di rumahnya Mante yang Encepna. anu bener nih menang apa Benar orang undangan Iya, aya tadi. kan saksinya di sini berarti lah misalkan orang menang Benar. berarti ku si Bona nanti diberekeun atas surat undangan Emang jelema eta mah kitu, jelema eta memang na hayang wae batur, jelema beunghar oge. Mas loba naon loba ge hayang batur. awas ya Bona mun kapangi Heeh. mau diguas-guas eta hak aing Itu mah. dilobok sia Kontrol ka ditu ka imahna. Man buru. geus ari keduk heula Teu man. jadi Ayo, ulin. kemana Tuh sawah. hmm. Tuh, pokotoan tuh boga minjem HP ka emak tuh halus. Ayo. Bulan ieu tau jeung bikin oke katepaan kolot tadi gitu ya. Bi, ntar kalau nenek nyariin aku main sama Encep ya. Udah Geus ajeun eta mah hayu buru. kunaon sih eta batur mah reunang ka urang mah henteu nya. Urang jalma teu boga oge teu meunang sih. Orang batur mah nu baleunghar meunang, urang mah jalma anu kitu meunang geuninganan. Kok aneh nya eta teh kunaon sih? Bona. Woi, Bona. Keluar sih ya, Bona. Bona.
Keluar sih Bonang, masak nyumput, sak nyumput di kamar we ngetean, jangankan di liang sirem, di rokok kuburan kan tean sih Bonang. Bonang. Jadi kunci. Pas nama arawe si Bonang geus pangkat teh mau hak aing. Awas mun kapanggih, pang becek eta ceulina, pang benyeng eta. Si Bonang lagaan mau hak batur. Emang gitu jelemana. Awas wae kau yang disusulan ya ke tempat bansosna dibujak-bujak bodoh teuing harapan RT jeung RT nu yang dibejak. Tuh, nah itu baheula mah urang suka nulina itu geuningan ngalan tutut. Cek ini kita di Mah iya Cep, aku lupa sih. orang pokok ingat Oh, Tuh, mungkin kan emang pokok masih tuh. kecil banget. yang andog Kita bebek. sekarang mau selfie di mana? Sini aja tuh yuk. Duduk aja sini. Duduk. Saya dong mumpung diberi minjem HP ku mah. Diuk nih nya. Cep, ini teh pohon apa? Kayak pohon melon. Bukan, ini mah oyong. Kayak itu Oyong. apa? Oyong nukos bonteng. Oh, yang kayak timun. Oh, dia. Nah, fotoan heula tuh mumpung diberi HP minjem HP tuh kumi. Tuh, kayak semua ngenangan ieu mah buat masuk. Oh, kan halus. Kumaha? Gayana. Ih, Cep, dulu mah kan nggak ada HP, kita nggak bisa selfie. Iya, makanya ini mah orang abadikeun. Lupa dulu. Kita pis. Halus kan apa herang. Ya, urut gaya. Ih, Cep, itu apa sih kuning? Hi, tahu tai pasti jadi kokom missing di hareup. Ih, Jangan di sini ah. pindah ah. Ih, kokom paduat di sini. Ini buru. Udah, aduh geus burit orang balik kok. Tapi tadi Cep, ini gimana basah? Ah. kamu sih malah berenang. Ayo naik. Mana ada tainya? Ayo buru. Aku dimarahin nenek. Lantarekan deui. Malah berenang atuh mana mah yuk. Burit Tembak aku putus. ayo sing ada sandek kala. Assalamualaikum nih. Waalaikumsalam, Kokom. Ini menang BLT. BLT di mana ya? Itu di desa teh geuning. Dan ini mah teu menang ieu geuningan. Ruas jeung urang ge mah teu meunang. Pan urang mah teu kene non teh ieu mah teu meunang. Pan ini mah geus kolot mah teu meunang nih. Da kumaha atuh Kokom ini mah da di tahun katukang ge teu pernah meunang anu eta bansos. Oh si Erna mah anu kaya eta meunang sih. Si Erna. Heeh. Oh itu. Heeh. Sama anak si ieu. Anu jamu Cek. beungar loba emasna ieu nareun teu masa orang kaya meunang. Masa urang anu paskinya teu meunang. Kumaha si eta teh. Ini mah Kokom, udah geus kolot teu meunang Jadi kolot nih ya. teh. Jadi masa itu mah teu meunangnya. Atuh kilang bara RTT karunya kan kolotan Kata itunya. Kumaha? jangankan atuh ini anu kolotan kok engkong gan ngoran gitu meunang. Eta mah eta kunaon mah eta kitunya. Ini kasih pokokna mah. Apa dibere eta? Si Etna. Tuh kan Emang zaman kitu meureun. sugan si ieu mah tah saha ngaran si Bonah mah nya sugan nyogok ka RT mah. Heeh, sugan da main nama zaman Di kitu bawah apa lagi duit. itu mana nama si Bonah. Balabu doang beungeut mau kos naon kos kaling kerupuk cek nini. Oh, tah ieu baturan ini ge tah temenan sapantara jeung nini. Kita mah reunang nya urang sarua jeung urang mah kumaha ieu. Nya teh ini ijah di tahun jebot teh teu meunang. Heeh, sarua urang jeung anu teu meunang kunaon meureun. Tapi tadi mana? Atur mah undangan mah reunang. Sarua ini ge teu meunang bantuan bansos. Lima temenang. Yang ininya ayeuna mah bansosan anu jelema beunghar ge meunang anu urang teh ieu biasana gitu janjinya. Heeh. Kan mah nu karaya nu menang teh. Urang mah sekolahnya teu meunang pernah meunang. Oh, urang mah Asalnya urang. Sarua. Heeh. Kurang kulit tandur kasih jadi. Kulit tandur, berbor meunang kulit tandur ge, urang mah henteu. si ini eta mah kulit tandur. Ini mah boro-boro geus sakararuat yang nama. Ai urang kulit naon atuh? Si ieu incu ini ka mana nya? Kamarana meureun.
Arulin meureun. Si gadis, Arulin meureun jeung si eta yang seteh si Encep. sencet, Heeh. tahu Karena sencet tah. Paur kunaon? Mana ge kos kitu atuh. Tahu Baru ngomongkeun ieu. Paling gede, paling sungsapkeun meureun. ujung serangan tadi teh si gadis teh. Oh heeh. Ngawaskeun ini mah. Kunaon geus sorangan teh dianterkeun ku kolotna. Kokolota teh dianterkeun, kolot teh cenah gawe gawean. Oh. Jadi buru-buru. Oh. Tapi kajin lah, mendingan gadis si gadis ini aya baturna. Abe anu itunya, abe anu mencetan, abe anu nyangkeun, abe anu sesapu, Kadang anu dagorkeun ini. manghadah ge dagorkeun. Yang satu aya geus teu menang mah nya sarua berarti jeung urang. Yang satu aya mah geus burisnya, urang rek nyangu heula nya. Atuh pokok gede-gede ka jero heula ieu nya. Dik Yang miruna. nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kom. Aduh. Alhamdulillah, aya nama menang bansos teh loba, teu kudu balanja bulanan. Alhamdulillah sih. Menang loba. Aduh. Loba teuing untuk aing parareupus. Kulo beta babawaan. Heeh lah, urang mah diaku pemerintah, emang maneh. Karunya pisan. Di aku. Ulah urang mah. Di mana-mana ge sakeluarga hiji, sakakak hiji beungi tilu curiga. Urang mah pan dipercaya atuh ke RT ku RW. Emang maneh, ampun. Geus mararat. Jadi beres. Dipercaya. Heeh lah. Sia boga keahlian naon dipercaya, ha? Ahlian naon? Merekkeun susu. Wah, sia. Dengekeun aing. Parangsan aing teh nyaho eta, ha? Aing menang undangan di RT. Kela. Atuh. Panggilkeun. Lo sakarakeun pembicaraan. Dengekeun. Aing menang undangan di RT. Tuh, cek si Kokom, saksina cenah, ha? Terus Si Encep anu mawa. terus Undangan aing pusia dilebok. Tah buktina. Aing yakin eta hak batur ongkol dilebok pusia. buktinya apa? Buktinya apa? Ha? Buktinya naon? Geus katempotan, geus kadeles, agak gede kos kitu. Gimana Ha? aing? Masih Erna. bukti. Siriknya orang menang loba, mana mah teu menang-menang. Tangkurak teh malah kabur bona. Awas ya kok ngebejek-bejek. Bisa ulah kabur. Bona.